Bismillahirrahmanirrahim. Pasal syaratna wudu. Ari wudu syaratna aya 10 hiji Islam jalma nu wuduna puguh kaduana hideng jalma nu niatna lain budak letik jeung jalma edana katilu bersih tina hede jeung nifasna wajib nyafo kana bersih jeung tenang kaopatna taya anu ngahalangan tapi nacai kana kulit sorangan kalimana anggahota ulah aya nu ngarobah kencai matak bahaya genap kudunya khoen wudu te pardu 7 ulah nekadkeun sunat ka pardu kadalapan caina kudu nu suci kasalapan kudu asup waktu bukti pikeun jalma anu langgeng hadasna kasapuluh tuluy ngumbahna anggahotanan jalma nu langgeng hadas sakitu syarat wudu sing awal.